Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng abdi mangadul ti Wilujeng es dina acara ngevlog. Mangadul ayeuna teh bade ka mana? Oh nya mangadul teh gaduh info cenah di pamidangan domba di Andes anu berlokasi di Kabupaten Bandung bade aya acara kontes. Nah, jadi mangadul teh ayeuna teh bade ka pamidangan domba nu aya di lapang Andes. Mungkin aya teman-teman di rumah anu sarangnya tapi misalkan tahu ya nama lapangna tah tuturkeun Mang Adul ayeuna Mang Adul rek perjalanan ka pamidangan lapangan teh ikuti terusnya teman-teman. Ta wargi upami tos di dieu mah belok ka kiri nyandak anu ka arah jalan Sadu, upami ka kanan mah eta engkena ka mana Mang Adul ka Jala Karupat. Ta upami bisi gaduh kabogoh anu keras kepala para wargi tiasa diabenkeun jeung domba. Mang Adul eta Mang Adul keur di mana? Ta ieu Mang Adul keur di Kabupaten Bandung di Sabilulungan. Tah omat pala wargi lampu beureum teh ulah diterombosnya bahaya. Tah ti dieu mah lempeng we terus pokona mah para wargi ke arah kidul nya. Lamun ka Katuhuma ke arah Soreang bisa eta oge ka Andes. Lamun nu ka Kenca mah ke arah Banjaran. Ngan Mang Adul mah edek anu lurus. Jalanna ka dieu ka hareup lempeng terus. Tah ieu teh Mang Adul tos dugi di Jalan Anyar atawa disebut teh Jalan Sadu, daerah Sadu, Sadu Soreang nya. Tah pokona mah sapanjang Jalan Anyar mah lempeng we wargi sampai ka Angke Mentok nya dipayun mangge pertigaan.
omat upami ti dieu mah langsung belok ke kirinya para wargi. Omat ulah sumpang-simpang heula ka warung. Aduh, soalnya sok kasbon wae sumpang-simpang heula ka warung teh. Tah mangadul mah ti dieu langsung we belok ke kiri. Upami ka kanan mah eta balik deui ka ditu ka sorean. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks. Ti dieu mah anu saat taman ope ulah tarik-tarik teuing pokona lewat saeutik aya belok kanan tah ka arah dieu nya para wargi. Omat ulah tarik-tarik teuing mau motorna soalna geus deukeut ti tah ka dieu teh asup ka kampung Sodong para wargi. Tah kade para wargi nya mun tos di dieu tah na pengkolan ieu pariksa heula rem motor soalna di payun teh jalan notog para wargi tuh. Soalnya bisi rem blong lain kuna naon pariksa heula rem tah saacan melewati pudunan ieu nya. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, Jadi ti dieu mah ku Mang Adul kameramen dipaksa titah lempang soalna motorna teu naik para wargi. Aduh, para wargi, disiksa aku si Adul lah, si orang bedul nama Mang Brum jeung motor ka ditu pribados dipaksa kudu nikreuh ya nya mapai jalan tanyakan ngajugjug rek ka paminahan ke si Adul di ditu urang adu pening domba tuh mana tuh tinggali ibu-ibu mau itu kana motor maju. Di si Adul motor kuat ngoek kan. Teteh SMA kedua ngeganti oli mung kana nyerpi si motor ketibatan naik salah kuduakan. Mana di si bedul ngadaguan jauh-jauh tinggal. Nyiksa ya mah penting mau bisa ngadongeng ya kieu mah. Toh eta geuning si bedul kerja nyeng celek tuh. Kenaon Dul? Aduh guys, motor Mang Adul ngengklak mopo teu bate naik natanya kana jadi keur istirahat heula. Aduh
Sugan teh teu nanyak geuning jalan ke gunung teh. Teu kuateun motorna tuh. Jaba jauh kene tuh dieu teh sana. Cek si Bah Google teh 500 meter deui. Aduh. Untung nate ieu mah di dieu mah tiis perwargi. Tiis di dieu mah duh nu panas mangan saukur tarang we udah tetah di nanya minggon. Mang. Duka sahanya kuda urang mah kuda suli sapanya. Dol, tipu euy. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. These painkillers take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Tenan, Mbak. Tenang ngerang. Me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like. Nah, guys, mun misalkan geus tara nepi ka pamidangan domba andai, tah musikna geus kadenge nya. Tah pas pertigaan ieu anu ka kiri omat. Ulah anu ka kanan. Bisi tembus ka teuing ka mana mah anu ge teh apa. Pokona mah anu lurus anu ka kiri nya. Get me out of now, to where we started out. Oh no.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Nah, jadi kumargi motor mengadulna dina kaayaan gering alias rieuh margi koma supami ka lapang pamidangan Andes. Motorna nu sehat ya. Karunya abis ini kreuh tuh mengadul ge motorna rieuh mah. Lumayan tuh mikir teh leungap. Gawean sare wae atuh. Dibere ngeplow. Get me out of hearts and start the fights. Gotta get up, stop. Aduh, sakadap deui tare nepi soalna ya kadengaran suara di lapang oge gitu ya kayak kana. Ikuti terus mengadul. Nah, jadi mengadul enak tare nepi ya kalapang tanaga geus leuleus capek aja. Motor di mana mengadul nah leumpang, motor mah dipapekeun di warung. Teu kuateun. Nah, jadi para wargi ayeuna mengadul tos rugi di lapang Andes. Berhubung di dia teh tuh si tempat aja tos pinuh kieu nya seueur mobil seueur nu lalajo oge. Tah ayeuna mah langsung we mengadul hoyong kala ditu kalebet ka jero lapang pamidangan. Nah, ayo ikuti mengadulnya orang nge-review kalebet kumaha situasi sareng suasana di jero lapangna. Buru atuh mengadul sana cek penonton teh gara review ya. Oh nya tuh kala tuh ya mengadul masih di dieu nya di payunan pisan gerbang lapang Andes. Hayu gimana keseruan di dalam, ikuti mengadul. Tah, jadi iya geuning para wargi suasana di lebet lapang domba pamidangan Andes teh tuh seueur nu lalajona ge dihandap di luhur oge tuh par. Oke para wargi, di sini mengadul bakal nge-reviewnya ninggalan domba aduh anu aya di lapang pamidangan Andes tuh. Gagah kieu nya kasep aduh ya, si Jalu ya. Tah, ieu deui hiji deui yeuh. Aduh, lampai kieu yeuh. Duh, mengadul jadi kabita yeuh komo ningali aduh ya domba hideung yeuh. Gagah kieu. Nah, para wargi sakitu perjalanan mengadul biar di perjalanan sampai Kalapang, review domba, suasana di lapang Andes. Ya. Pengilapnya like, komen, sareng subscribe. Ayeuna mah balik we mengadul geus lungse.